Bismillahirrohmanirrohim. Babun hartosna ari ieu eta hiji bab. Arkanul haji ari pirang-pirang rukun haji eta sitatun aya genep niyatul ihromi ari anu kahijina eta niat ihrom bihi kana ihrom haji wal wukupu sareng ari anu kaduana wukuf bi Arafah di Arafah wa tawaful ifadati sareng ari anu katiluna eta tawaf ifadah wa sa'yu sareng ari anu kaopatna eta sa'i wal halku sareng ari anu kalimana eta dicukur awit taksiru atawa dipotong rambut wa tartibu mu'adzamil arkani sareng ari anu kagenepna eta nartibkeun runtuyan gegedena pirang-pirang rukun wa hadhil arkanu sareng ari ieu pirang-pirang rukun asitatu anu genep eta arkanun pirang-pirang rukun lil umrati pikeun umroh illal wukuf angin wukuf bi Arafah di Arafah wa yajibu sareng wajib biha dina itu umroh naon tartibu jami'i arkaniha nartibkeun sakabeh pirang-pirang rukuna itu umroh wa wajibatuhu sareng ari pirang-pirang kawajibanana itu umroh eta khamsatun aya 5 al ihramu tegesna kahiji ihram minal miqati ti miqat wal mabitu sareng kadua nginep di Muzdalifah di Muzdalifah wal mabitu sareng katilu nginep di Mina layaliyat tasyriki dina pirang-pirang petingan tasyrik waromyul jumarati sareng kaopatna ngabalang pirang-pirang jumroh anu tilu wataraku muharramatil ihrami sareng kalimana ninggalkeun pirang-pirang anu diharamkeun dina nalika ihram walil umrati sareng eta tetepikeun umroh wajibani ari 2 kewajiban pakot ngan sakikituna al ihramu tegesna kahijina ihram minal miqati ti miqat wa tarkul muharramatil ihrami sareng kaduana ninggalkeun pirang-pirang anu diharamkeun dina ihram wa ma sareng perkara ada anu ngalianan itu ma hadhil arkani kana ieu pirang-pirang rukun wal wajibati sareng pirang-pirang kawajiban bahwa mangka ari itu ma eta sunanun pirang-pirang pasunatan walayah ruju sareng henteu kaluar saha asah sujalma min ihromihi tina ihramna itu jalma hatta yutamima nepi ka nyampurnakeun itu jalma al arkana kana pirang-pirang rukun kullaha tegesna sakabehna itu arkan falau mata mangka lamun maut itu jalma wa qad baqiya sareng nyata nyesa alaihi ka itu jalma naon sa'aratun hiji rambut minal halqi tina dicukur lam yaskut mangka henteu gugur naon al faradu kafarduan ingkana lamun kabuktosan naon dalika nusuku itu ibadah hajina eta faradon pardu waman sareng ari sahabai jalma eta taroka samang-samangsa ninggalkeun itu man saean kana hiji perkara minal wajibati tina pirang-pirang kawajiban walau amdan sanajan kabuktosan itu tarku eta anu ngahaja-haja panusukuhu mangka ari ibadah hajina itu jalma eta sohihun anu sah wayal zamu sareng misti huka itu man bitarkihi kusabab ninggalkeunana itu nusuk naon damundam walayal zamu sareng henteu misti huka itu jalma naon syai'un perkara bitarki sunani kusabab ninggalkeun pirang-pirang pasunatan paslun hartosna ari ieu eta pasal sahiji yusanu disunatkeun limuridil ihrami pikeun jalma anu ngamaksud kana ihram naon ayyatanadzopa kudu beberesih itu jalma qoblal ihrami dina samemeh ihramna biizalatil ausyahi ku ngilangkeun pirang-pirang kokotor wal adfari sareng pirang-pirang kuku
wa sya'ril ibati sareng bulu kelek, wal anati sareng bulu baok, waya getasila sareng kudu adus itu jalma lil ihromi karena rek ihrom, waya tatoyaba sareng kudu gawe sesengitan itu jalma fi badanihi dina awakna itu jalma pakot ngan sakikituna, wayal bisa sareng kudu make itu jalma izaron kana samping au ridaan atawa kana solendang, ya dhoeni anu bodas duanana, ingkana lamun kabuktosan itu jalma eta dzakaron lalaki, wayusoli sareng kudu salat itu jalma rakaatayil ihromi kana 2 rakaat ihrom, summa yanwiya tuluy kudu nganiatan itu jalma, wayulabia sareng kudu maca talbiyah itu jalma, wayusanu sareng disunatkeun naon al iksaru ngalobakeun minal talbiyati tina maca talbiyah fi dawamil ihromi dina salagi ihrom. Paslun wallahu alam bisawab.